keimanan anu naik atanapi naik kelas anu dimaksud dipoieun Allah Subhanahu Wa Ta'ala mangga urang sami-sami tingkatkeun. Lamun urang ngarumaoskeun tadina jadi jalma anu bodoh ulah anteng cicing dina bodoh katotoloyo atanapi anu bahasa agama bodoh murokab. Jalmi anu bodoh jeung teu ngarti yen dirina bodoh maka urang kedah naik kelas di poieun Allah. Urang maksakeun daek ancrup ka pangaosan, daek ancrup ka majelis taklim, oge niatan sija ngabuang kabodohan, oge ngarah kana kariduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keimanan urang ulah tetep wae aya dina keimanan jalmi-jalmi anu awam, anu sakadar ecek jeung ecek we tapi teu ngarti kana dalilna. Mangga urang suhunkeun ka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, parakatkeun dina diri hoyong naik kelas urang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Da geuning Allah Subhanahu Wa Ta'ala ge ngadawuhkeun dina Al-Qur'an khususna di antausna dina surat Al-Waqiah aya nu disebat as-sabiquna sabiqun, jalmi-jalmi anu ti parayun. Aya nu disebat ashabul yamin, jalmi-jalmi ahli kanan. Aya nu disebat ashabus simal, jalmi-jalmi ahli kiri. Ieu perbedaan teh adalah gambaran yen Allah Subhanahu Wa Ta'ala teh ngadamel kelas-kelas anu khusus keur jalmi-jalmi teh dumasar kana keimananana. Mudah-mudahan urang sadayana kalebetkeun jalmi-jalmi anu bakal naik derajat keimanan katakwaan munggu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.